sedangkan maut mah teu nyaho cara ieu nuku urang kuari keur di matang puluhan jegur secara zahir mah secara zahir nyeri secara batin mah syahid jelema anu perang tertembak di medan laga lillahi kalimatillah kadeleuna ku urang dicacag tembak tojos pedang roh nama keur aya di sorga ngaluhurkeun agama Allah ngeunaheun seungit bakalna di akhirat kabita kabeh jelema aya teh seungit amat saha ieu lah mujahid fisabilillah anu rohna pake ngaluhurkeun agama Allah beuh cek jelema kabita amat hayang amat cek kena kos karari itu mal bisa ngeusan kuari mah alamna ge alam akhirat kuari nyeri kuari kadeleihina dicacag Sidina Hamzah mah Sidina Hamzah dicacag-cacag panggulana di akhirat bendera dicekel ku Sidina Hamzah nu urang lamun ke Mekah di Uhud didinya kan urang zarah assalamualaikum ya ahla Uhud Sidina Hamzah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat para aparatur pemerintah sipilna militerna hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah anu sami kusim kuring dimulyakeun tur mudah-mudahan urang sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pisan keluarga almarhum almarhumah keluarga duka anu sangat kusim kuring dimulyakeun. Urang ngadoa mudah-mudahan almarhum Komar almarhumah Eva dihampura sakabeh dosana ditarima amal ibadahna dilegakeun di kuburanana dicaangkeun kuburanana dibere ku Gusti Allah kanikmatan kubur
keluarga anu ditinggalkeunana mudah-mudahan diberi kasabaran katawakalan diberi kajembaran urang kabehan mudah-mudahan diberi bisa ibadah ka Gusti Allah maut kurang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah simkuring dikersakeun ku Gusti Allah malam ieu hadir di dieu bari jeung poho jadi malam ieu teh aya dua hiji ka dieu poho kadua ku poho mamang kula di kawaron haul Mang Haji Juhri Kiai Haji Juhri anu salah nama si tah si nyana nu titah nyatet waktuna nyana nu titah ngelingan orang leuwih tibatan kula pohona ayalah meureun penyakit kolotnya ya atuh kula nyarekanan nyana jameureun carekaneun gimana geus kikieuan mah ampun jarekan ampun tadi ge kula di bejaan dibawa ka grogol ceuk wae ngan balik deui badan aya geus kolot mah urang gede kudu gede hampuran ngaranna ge geus kolot ajunya na ngomong lain ku kiai bae cenah dicarekan kudu di imah ngol poe atuh pantes kos kieu mah dicerekan pamajikan ge untung tadi kampakan ge aya disebut pikun ja wayang ngariung mah getap berarti kan teu pikun tapi tingkah kos tu pikun ya Allah yang mantap kula diajak-ajak bae maksudna supaya ulah pikun tah seperti eta treble waktu geus masalah meureun geus aya di Lauhil Mahfuzna kudu mareng malam ieu urang kumpul ngabesuk ngadoakeun ka anu geus maot 40 poe cak kumaha tadi nu dicaritakeun nyana mah geus aya di alam aslina urang mah kuari di alam lalagaan aya di alam anu osok lalagaan teh alam naon kadang-kadang alam naon tuh kuaing dibawa ge bodoh bae heran anu sok drama teh naon ngaranna payah ya budak ya Allah kuari mah urang aya di alam film alam sinetron di alam panggung sandiwara kiai nu lain kiai hayang di kiai bisa disandiwarakeun make jubah make udeng-udeng padahal di jero mah bajingan bisa anu lain abri make baju abri kabeh jelema sararieun padahal mah lain abri keur sandiwara bisa
hayang di ustad-ustad jeung di kiai-kiai sieu tah padahal tukang karung tapi jana KTP-na Kiai Haji. Masya Allah dek nipu ke malaikat. Ngaranna ge sandiwara. Nulain polisi make pakaian polisi bisa, malah anu lain nabi di Bandung mah ngaku-ngaku nabi. Urang teu betah ngaku nabi, ngaranna ge Asep. Nabi Asep mah nya Nabi Asep. Ya Allah, deres ngaku wali mah rada deres gimana Nabi barang diselidik tadinya tukang beca sudi naji saya mah nganabikeun kasih Asep tapi kan sandiwara awewe ge anu bopeng dipoles heran keur sandiwara barang di deuleu sukuna naudzubillah min dzalik. Eta garana keur sandiwara atuh sieu mah katipu bae tuh cenah kiai geulis tuh kiai atuh los geulis dijang sia barang di deuleu sukuna naudzubillah jeung gajah gedeannyana sukuna eta keur sandiwara kuari mah lamun neuleuh awewe geulis teh ulah neuleuh beungeutna we deuleu suku sebab kuari mah zaman tipuan sandiwara ngaranna eueuh masalah tuja asli nama engke di mana-mana orang maot dipandiat dibungkus disolateun dibawa ka kuburan nu ngiring keudana 3 macem yatsba'ul mayyita salasa ngiringkeun mayit ka kuburan 3 macem ahluhu wa maluhu wa amaluhu dulur-dulurna marilu jeung tatangga-tatanggana ka kuburan hartana ge mun jauh kuburanana dibawa ke mobil begitu datang ke kuburan asupkeun ka jero dibuka beungeut urang buka tempelkeun cenah pipina ka taneuh tempelkeun talina kumpulkeun jang Haji Pendi jang nalian karung moal laku datang ke kiamat kumpulkeun di jero ulah aya anu kaliwat anu tatadina eta mayit teh komandan mungkin di korem mungkin di kodim mungkin saluhureun kodim naon mengaji kodam wah bodoh WC kan lamun polisi polsek polres pol Masya Allah geus tere paeh teh nyaho keneh bae di dunia waktu hirup anak buah siap dan dilaksanakan dan oke dan paeh buka bangetna teh nyaho eta komandan balok 1 balok 2 12 balok asupkeun buka pipina ya Karim teh nyahoeun kuburan mah ieu teh komandan sah nu baheula abri kueri TNI baheula akur polisi jeung abri angkatan bersenjata kueri terpisah komandan polisi mimiti polsek polres datang ka luhur ae
kubur buka tempelkeun katana. Wih, cenah ieu mah komandan. Tidak tahu komandan. Buka. Masya Allah, periwit nah asupkeun. Dek meriwitan malaikat jana. Gusti Allah lagu. Ya Allah. Masya Allah. Ieu teh pengurus negara. Tim mimiti lurah, camat, bupati, gubernur, RI 1. Paeh nyana, kubur. Buka pipina, tempelkan. Wih, cenah ieu mah bupati. Bupati tinggal bupati, hayang nyawa bodem habak. Cenah ieu mah presiden, komo presiden gede bodemna. Teu nyaho saha, paeh mah kitu bae. Ya Allah, ya Karim. Lamun penggede bae paeh model kos kitu atuh kumaha sih ieu atuh RT lain RW lain geus maning kubur hirup-hirup. RT kiai nu kuari di mama-mama di buya-buya ya Karim nu kuari di mama-mama di buya-buya paeh bawa ku muridna ka kuburan kiblatkan buka pipina kena ngahiji murid nu kamari ngahormat ka kiaina ka mama ka buya saat eta nyana nu nincakan buya nyana nu nincakan kiai nu kamari bapak ku anak ditincakan kuburan anak nu kamari di komandan tah ieu polisi hiji masuk ya. Di depan. Ya. Bangga. Alhamdulillah. Kecuali Pak. Masya Allah Karim. Artis. Ola Ramlan. Mana mah teh Jawa orang Ramlan teh ngaji ke Cilongok. Ya Allah, aju ngajina yang di kamar bae di sial. Artis tugas gaji ke Cilongok. Ola Ramlan. Kemudian ini nama lain ya si Gusman. Sudah orang naon. Ya si Gusman. Kemudian jadi orang Bandung geus buku etigo sendang balad etigo wah artis lo Bandung ngaraji ka Cilongok ngan ngahajak kukula teu meunang keluar atuh si ieu bahaya. Artis di jero we guys. Loba artis ngaraji ya Allah ya Rabb nyana nanyakeun cenah aya sih ieu tuh naon hubunganna jeung sia atunya namanya anak si sia ka ditu. Nyana mah pan haju yang dipoto bareng pan. Waduh, emang geus kolot ge nyong-nyong. Diamankeun ku kula bangsa artis ulah geus kabar bae. Nah, setenar Ibu Hetiko Sendang, Ola Ramlan, Yesi Gusman dan sederetan artis anu lain. Paeh asupkeun ka kuburan, buka nu kuari dipoles cek Ibu Heti moles nambah teu mah sajam. Ibu Heti bebeja ka kula tukang polesna anakna. Ola Ramlan mun geus dipoles 2 jam. Boh jada mah rapi eta lamun ngaji ka Cilongok dayangna be 4 dayangna 4 anu nuduhkeun jalan nu niupan jalan. Kula nyaho ka artis teh ngaraji ka ditu. Nu mantak ngaraji naon? Nyana horeng sok santunan yatim piatu ngondang kula ka ditu. Ieu nya sok yatim santunan fakir miskin mun kula daek diondang ka ditu. Jadi boga kegiatan-kegiatan. Ceuk kula siap bae asal nyana daek dikawin ku kula. Sia teu laku ge. Ya.
Ya Allah ya Rob, orenganan artis teh loba kegiatan. Lamun kula daek diondang ku artis-artis teh ambalaya loba nganten teh kula teh. Kula wakil. Mau enggak saya wakilin sama siapa? Sama Bapak Haji Pendi. Yo enggak mau. Sampai kiamat saya enggak mau cenah. Nah ieu keur carita kajen teh kahirupan nyana. Emang nyana mah kahirupanna kos kitu. Deuk kiih bae dianteur. Dianteur ka jero eta si kumaha di jerona. Masa kiih dianteur ka jero. Aju sia yang nganter. Ye. Aduh payah ya mah. Giliran artis BKW saya nganter. Ya Allah kumaha geus payahna banyak. Nah lamun tadi abri paeh kubur komandan cenah komandan ge kubur mun ieu polisi paeh kubur ieu kiai paeh mama buya kubur ieu mah negarawan bupati gubernur presiden kubur Masya Allah buka ieu kuari orang beda-beda pakaian kiai make jubah polisi make pakaian kebesaran polisi besi pahili jeung masyarakat abri make pakaian kebesaran bagus besi pahili atuh bang anu make baju ieu baju itu lain ieu make baju kos kieu nandakeun nyana bang bahwa nyana setengah kiai setengah pedagang kuari beda-beda pakaian anak isuk akur pakaian anak akur nu dikaput gunting ieu mah jang komandan kajen jang komandan ge gunting bae teu kudu dikaput teu kudu ieu mah cenah jang buya sarua bae ieu mah cenah jang kapolri ya komo kapolri hiji bae cenah ieu mah artis ya komo artis cenah ieu mah jang masyarakat urang talaga komo urang talaga geus teu kudu make bungkus-bungkus dibungkus da akur ente nyaho eta balok 1 bintang 1 mungkin eta teh bintang 3 mungkin bintang 7 kelenger sia nah sahabat ya Karim bungkus na akur bae Masya Allah naon nu dibanggakeun hirup urang kuari jenderal kapten letnan apakah buya kiai mama apakah ieu teh artis tenar kelas nasional atau dunia apakah ieu orang kaya tetep bae nu dibanggakeun paeh bungkus akur ya Allah ya Rabb ketika dibawa ke masjid disolat usolli ala hadhil janazah usolli ala hadzal mayit Allah ngadeng eta urang di jero sebab ketika urang di pandian haju dibungkus lapisan kahiji lapisan kadua ketika lapisan katilu roh urang nu neuleukeun di luhur lawang asup ka dinya set dibungkus ku lapisan katilu aya di dinya urang pocongkeun cek amil nu kencang set cenah mah Haji Pendi komo Haji Pendi mah nu kencang besi hudang deui ya Allah ya Rabb si ieu teh si kaya si ieu teh kapten ieu teh jenderal ieu teh letnan ieu teh artis ieu teh aktor ieu teh kiai ieu teh ustad ieu masyarakat teu nyaho pocongkeun aya di jero ketika disolateun dipanggul urang aya ngadenge disolateun ngadenge roh urang aya di dinya ngan teu ngahiji bawa ke kuburan dibawa ngajerit urang di dinya aduh aing bakal ditaringgalkeun bawa ke kuburan nu bagus nguburkeun teh ti arah kidul set lantaran urang geus terbiasa ti hareup oh masalah
sebab orang terbiasa ti arah kidul teh ngagulusur gitu set sirah heula tah kuari mah urang sok biasa dihareup sebab ditampa ku kabehan mun ngagulusur gitu pernah terjadi cek ulah dihareup bae jam maitna gede entu cek kiai teh kudu di kidul bae kulantarannya nama kiai ne kolot geus kajeut teu katahan kudu dihandap atuh borosot bae ka ditu cak aing ge eta kiai kolot isinin geus ka kula ayo sia cek kula ge dihareup maksudna maitna gede moal katahan atuh pan gede digolosor isunah cek jana teh tina kitabna ge atuh aing ge maca kitab cak hate tapi manya urang debat di luhur kuburan ayo kita antepkeun sebab pengalaman kula waktu nguburkeun di Rimpak maitna gede teu katahan untung harita katahan sirahan ieu mah was moal katahan cak aing ge kula geus kieu bae asanai nyana nu ngahareupan tu kidul ka dieu teu katahan nu dihandap anakna pan kuru hayeus sia ya terus rot ka handap tuh kiai isieun ya sedekah kula heula cenah mangke mah kumaha kiai bae ka kula ye maka ana ukur atuh jeung kanyaho aya deui nguburkeun harita kudu dibelah dieu bae di kidul sedengkeun pager teu belah dina pager cek ulah lah dihareup bae kiai jaya pager teu bisa cek cenah pager ge mending pagerna bae cenah ieu urang ngalah sunahna ieu atuh rusak ieu pager eta nguburkeun di ditu di pasir lain pasir belah deket pasir kan antara deket pasir teh tah hiji deui tah negara Rurahyono teh naon bunder ih semua bodoh nyawa nu dihareup heran aing mah di bunder cek ulah teh dihareup bae sebab ieu pager cak kiai do kolot di dieu bae cenah kiai kajen pagerna ka dinya beuh mah gading tangkal kadongdong baheula teh cabut ku sia kiai gitu kulantaran kula bala nemah bae mangga bae bener bae mait tidinya tatoel ku pager mangkana pagerna kawat baheula teh atuh soek nah cek ulah kiai bongan kiai nu nitah pangaputkeun tah eta kiai teh macam-macam aja kula mah babarina bae sih babarina bae kumaha nah iyalah pengalaman nguburkeun afdol nama memang ti dieu ngan di dieu bae mun maitna kuru boleh mun maitna bangsa model kos kieu mah sanajan kuru kan dosana gede berat moal katahan aduh di dieu kadenge teh kurang ya Allah ya Rabbi terus asupkeun ka jero kadenge Masya Allah urang bakal seperti itu asupkeun kiblatkeun buka heula urang adenge urang aya di dinya Masya Allah kan terus ditempelkeun gelungna teu berdaya urang langsung digelungan tas dibacaan inna anzalna mun nguburkeun gelungna bacaan inna anzalnahu fi lailatil sampai selesai hiji gelung 7 sedengkeun engke bakal ditanya gelung teh cak riwayat bakal hudang gegeluna ta eta teh bakal hudang ngajawab Masya Allah teh eta paedahna gede paedahna inna anzalna terus ditatabankeun hiji 2 3 apa bagi poek enggak jerit pak beres tok samak ayo buru di sorangan di jero Masya Allah sorangan di jero langsung beres talqin La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Cek Imam Subki
begitu nunalkin datang kadinya hudang mayit di jero nyekel tadi oh mau taing pae kadeng urangna di jero kubur nunalkin di luhur padahal geus kahalangan ku tanah beda alam nyana alam barzah urang alam mulki alam dunia tapi ketika nunalkin kadenge ku urang di lamun teu percaya paeh ge paeh kukula ditalkin ge talah kehebatan alam barzah mah kan di laut di darat di kubur alam katutupan ngaranna alam barzah mungkin kuburan teh di beteng buaya di beteng maung di beteng orai di handap di laut dan lain sebagainya alam barzah nyana ngadengekeun ya Haji Supendi anak kikia kulan Uzkurilah adalladzi kharaja alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyana nyekelan ieu oh aing teh pae ngadengekeun mayit di jero annal mauta haqqu wa annal qabra haqqu wa anna na'imahu haqqu wa anna azabahu haqqun teu bisa urang bahasa Arab sebab teu pernah sakola teu pernah masantren nunalkin bahasa Arab urang ngarti di jero bahasa Arab jadi ngarti ngadengekeun wa anna su'ala munkari wa nakirin bihi haqq al-ala fi outbaqis sara wa baina asyakiril mauta wa idza ja'akal malakanil muwakkalan di mana datang dua malaikat wa huma munkar wa nakir ngaranna munkar nakir fala yubzi'aka wala yuribak ulah kaget ulah sieun fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala malaikat munkar nakir teh sarua dadamelan Allah makhluk Allah urang dibere beja tenang kan ya Allah ya Rabbi mun Muhammadiyah ngaulahkeun talqin kaje Persib ngaulahkeun talqin Persis oh Persis aing teu meunang salah ya Allah masalah jana urang berkeyakinan talqin kan jana mah cenah teu percaya atuh lulus kaji tuh masalah urang mah pokona mah nu boga keyakinan bae lamun di bejaan kos kitu urang jadi ngeunaheun kan urang tambah yakin dah wa iza sa'alakal malakan man rabbuka wa man nabiyuka sampai selesai di bejaan kan ku urang Allahu Rabbi wa Muhammad sampai selesai kan aya di hati urang oh beres talqin balik bener bae jol teh malaikat ngan memeh malaikat munkar nakir teh aya malaikat amal rame koreng di jero kuburan anu tadi dicaritakeun kuburan teh sepi kuburan teh poek ternyata orang rame di kuburan teh caang ya Allah kadareulean ari ieu saha ieu kasep amat oh kula salat 5 waktu masyaallah kasep amat ya Allah ya ari ieu saha ieu nu kasepna leuwih tibatan biasa abdi tahajud jak ya karib hari ieu abdi duha ai ieu abdi mah jariyah ka masjid masyaallah karib hari ieu sa abdi maca sholawat di hiji naon kareng ngadaratan di jero kubur urang tenang masyaallah pas aji pengen dimaot hari ieu sa anu hideung amat ieu bohong ya Allah ya hari ieu menipu dagang karung cenah dek dibere nu bagus dibere nu dodep ya araya kabeh Gusti Allah ternyata orenganan sakumaha tadi yatsba'ul mayit salasah ahluhu ahli nama balik ka imah wa maluhu harta balik ka imah ternyata numilu ka jero kubur wa amaluhu amal urang asup ka jero kubur milu jeung urang ti mimiti harita
datang ke ba'ats, datang ke masyar, timbang amal, ngejebat di jembatan Shiratal Mustaqim, amal nu eta milu bae terus. Gusti, lamun hayang boga batur nu baragus jang di jero kubur, saat urang nyorangan secara zahir, kuari salat urang jadikeun babaturan urang di jero kubur, tahajud urang jadikeun babaturan urang di jero kubur, sedekah urang jadikeun babaturan di jero kubur, duha urang, ngaji urang, babantu urang kadulur ka tatangga bakal ngawujud jadi makhluk bakal ngabaturan urang. Indah di jero kubur teh. Cek Imam Ghazali, ternyata rame horeng dibaturan ku abal amal bagus urang. Lamun nu bagus, lamun nu jore, sia saha, kayak saha saya jore amat, balak genep teh. Ya Allah, ya Rabbi, anas geunah sabarahan teh, untung teh di jero kubur ngabaturan urang. Sia ieu kita tuh ka ditu, aing sieun ka malaikat teu bisa. Sebab kula sok dikekerek bae ku ente pan. Bau ditundun di luhur lamari mah gading balak genep. Ya Allah, sia ieu saya bau amat. Kula catur jakna teh. Ya Allah, mah gading polisi marahin catur bae eta. Hayu sia. Babaturan di jero kubur nu balak genep nu catur. Geus pugu ieu saya ye. Si cak Haji Pendi ieu mah saya bangun ieu mah jore amat sih. Cak urang dia mah lain jore joben. Di mana saya? Ye, sok nonton sok di aku bae. Saha heula saha sia nya jorenya bau. Apan Mang Haji teh keur malam Minggu nyedekeun si Mbak. Anu susuna dicadi ojol jeung baso teh tah ieu lah. Araraya kabeh di jero kubur. Masya Allah karim. Bayangkan kurang jang diri urang mun laing paeh batur urang bakal nu ka rumaha ieu. Bayangkeun sedengkeun maot mah teu nyaho cara ieu nu ku urang kuarikeun di matang puluhan jegur secara zahir mah secara zahir nyeri, secara batin mah syahid. Jelema anu perang tertembak di medan laga li'ilai kalimatillah kadeleuna kurang dicacag, tembak, tojos, pedang, roh nama keraya di sorga ngaluhurkeun agama Allah, ngeunaheun seungit bakalna di akhirat. Kabita kabeh jelema aya teh seungit amat saha? Ieu mujahid fisabilillah anu rohna pake ngaluhurkeun agama Allah. Cek jelema kabita amat hayang amat cek kena kos karari itu mal bisa ngeusan kuari mah alam nage alam akhirat. Kuari nyeri, kuari kadeleihina dicacag. Sidina Hamzah mah Sidina Hamzah dicacag-cacag, panggulana di akhirat, bendera dicekel ku Sidina Hamzah. Nu urang lamun ke Mekah di Uhud didinya kan urang zarah, assalamualaikum ya ahla Uhud. Sidina Hamzah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi, bendera mujahid fisabilillah serahkeun ka Sidina Hamzah mamang Kangjeng. Masya Allah, lamun kuari urang berjuang ngaluhurkeun agama Allah tertembak, terpanah, kemudian atuh ayeuna mah kitu dibeuleuh dan lain sebagainya, kuari mah macam-macam di akhiratna deuleu bendera Sidina Hamzah. Masya Allah, tah nyeri. Mana deui anu syahid, nu syahid teh nu ragag di luhur tangkal brek ka handap nyeri ka deuleu syahid. Asal iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul. Ulah si siang-siang maling saya syahid budak cenah. Kunaon tabrakan nya nasi encek, banyak encek syahid. Syahid tama. Nu kabeuleuh nyeri ka deuleuna, nyadakeun seuseurian ku hari. Ya Allah ya Rabb, nikmat cek cenah mun nyaraho kageunahannya na status syahid. Urang pasti nama ngadoa ka Allah, hayang amat kabeuleuh, hayang amat dicaci, hayang amat disiksa di medan laga dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah. Syahid awewe ngalahir kemudian aya kesulitan maut ku sebab ngalahirkeun syahid. Lobalah status syahid anu di akhirat bakal pangheulana ka sorga.
nuti kelekep anu tabrakan asalnya nana iman ke Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loba. Nah, nu mandak begitu kula diberi informasi aya nu kabeulem saha, masyaallah, oh masalah geus aya ti qodona syahid kula. Nikmat secara zahir menyeri, secara batin nasya seungit. Lamun orang dibukakan hijab ku Gusti Allah ka ambe bakalna. Kula ngambe seungit teh hiji di makom Siti Khadijah, seungit luar biasa. Eta ge teu ngahaja jamaah do rombongan kula aya nu maot dibawa ke haram, dikubur, kemudian diuntit ku mobil. Ternyata teu kalacak, wallahu alam di mana kuburanna. Lewat makla asup kadinya zarah ka Siti Khadijah. Aneh na ya aneh saat eta teh askar nu biasa galak teh jauh teu kadeulean ya orang teu nanya teu naon nu biasa nu haram haji ulang macana nu haram haji iman teu aman bae horeng merendeuk dipanggihkeun jeung seungitna Siti Khadijah kakarak saumur kula ka Mekah manggih seseungitan modal kitu. Nomor kedua ketika di Sidina Hamzah zarah bareng ieu ge milu jungan jamaah saja seungit pohara amat beres darah kula nanya ngaji ngambil seungit di mananya sadi keur zarah jante cagian nu aya mah bau bae bau kula cagian atuh emang watek nya mah mandi sakitu teu mandi sakitu loba ambean anu kaambe ku kula loba nu teu kaambe diajak zarah ku kula ka ditu ka wali di Garut aya angin eta teh bapakna Syekh Abdul Muhi Pamijahan angin sot gede masyaallah duaan jeung besan ti Bandung. Oh barang tek aya hadir berarti geus beres teh zarah turun di gunung nanya mah aja tadi deuleu angin di mana sih tadi di hareup teh sakitu emang aya angin ya Masya Allah mah aja neuleuh teu angin sakitu gedena muter henteu nya mah teu daek neuleuh mah heran ambean teu ka ambe nya mah angin teu neuleuh sieun ditanya ada Jamilu nya neuleuh angin emang aya angin ngan nya mah tah rada ngabohong saeutik aya ceknya nyawa nya eueuh asli mah jadi tukang geus ieu jeung isi pasini bae sia teu neuleuh bae ribut nya duaan. Emang anak buah teh pos kari itu lucu gitu tak aya duk angin sakitu gedena teu kadeuleum sababaraha kali ziarah ke para wali ke para ulama sok aya papanggihan ulah sok nanya bae henteu bae nya henteu encan kebal ziarah ka guru kula di Garut set aya di angin set muka lawang biasa set tiis tanda kehadiran beres ziarah nah gade kayaknya maja tadi aya nyendel angin emang aya angin wah cikula ieu mah hijabna gede jasa meureun karung malulunya teu daek deuleu teu daek karasa. Nah iya di jero kubur teh ternyata loba babaturan masyaallah ai perang mameureunana urang mancan wayah jeung ulah peperangan teh heulanan tetapi anu seimbang jeung perang aya naon ngaji eta ngaluhurkeun agama Allah perang ngaluhurkeun agama Allah dina pada ngaluhurkeun agama Allah nah aku nu mantak santri-santri eta mujahid fisabilillah tentara Allah kurang neuleuh di pondok pesantren eta keur jadi tentara Allah nya mah henteu ngaharepkeun naon hiji bae hayang bisa ngaji hayang wawuh jeung Allah tentara Allah aya anu tentara Allah mingguan ieu mingguan ka Cilongok ya lamun boga ongkos lamun teu boga mah henteu nya ge sarua bae aju ngajina ge pas di Tangkal Ambon bae kan atuh gadeukeutan tukang uduk jeung kiaina mah teu wawuheun nya mah jeung tukang somai wawuhna jeung tukang uduk oh masalah geus ka ditu siang hiji jeung tukang uduk ayo aya nu sabulan sakali gajina tetep tentara Allah bae tentara Allah ibu-ibu ge sok ngaji teh tentara Allah
cenah keur nyusuan tentara Allah keur nyusuan cenah jarore atau tentara Allah mah tilok anu kasep tilok anu geulis jarore engke di akhirat geulisna mah kuari mah atuh sabira lah dunia gelis menang 40 tahun atuh jadi kariput tuh kok masih ieu mah karak lahir ge geus keriput ya mah nah kacaritakeun mah di jero kubur teh engke datanglah malaikat munkar nakir nanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka nah wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka eta nu bakal ditanya geus ulah hese-hese apalkeun ti kuari yang pertanyaan di akhirat man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka wa Muhammadun nabi wa ma kitabuka Al-Qur'an kos teka bae sia teu kudu ditalar ti ayeuna sebab eta mah asal urang ibadah ka Allah salat Ramadan puasa nisab zakat nisab haji munggah haji urang aya tahajud jang lalaki awewe mah teu kudu tahajud ja awewe mah teu kudu tahajud teu kudu rawatib teu kudu salat duha teu kudu awewe mah lalaki bae awewe mah asal ngaladenan salaki leuwih tibatan salaki geus sakitu geus dina kitab lagi teu kudu geus tahajud los kakak tahajud bae kula mah ngaladenan kakak bae ke kakak tas tahajud kula nongeng atuh leuwih ti tahajud eta bae geus kos kitu awewe mah isuk-isuk nawaran ka salaki ka kopi apa susu kula eta geus sakitu bae ge salaki kan senang aing tiba heula mah sia nawaran kitu aing atuh ngeunah ieu mah kakak kuari kakarak nyahona tiki uci kamari ngaji ka tadi mah teu nyaho oh lamun keur ti buang ora mah aing senang ieu kos kieu boh ieu awak aing datang ka kuru mikiran sia aing kuari mah aing atuh bakal lintuh ye moal kebal deui cak pamajikan anak kak bisi kurang laden bisi kawin deui bener tah sia bener ikhlas pokoknya kawak kakak kawin deui kayak kula balik ka imah bapak kula sia naon nah iyalah aturan ibadah awewe masa kaburuna bae lantaran ngurus anak ge ibadahnya puan ge ibadah ngumbah piring ge ibadah mang masakeun salaki ge ibadah salaki bisa teger tahajudna lantaran pamajikanana ngaladenanana kakak besi tahajud kurang kopi ieu tah kopi tah kukula deui sadek ulang amis gula tah ieu nah besi endeu hayang kopi susu tah ieu kukula disadiakeun besi kakak hayang cenghar tah kukula disadiakeun masyaallah kan ngeunaheun da salaki teh tas tahajud ngopi beres tas ngopi ngarokor bae tahajud dilaksanakeun subuh jam 7 tunduh sakjana gara-gara pamajikan nyadiakeun kopi salah balilah nah guys ieu awewe mah aya aturan-aturan teu kudu aya boga salaki mah kecuali teu boga salaki cara Siti Robatul Adawiyah keur ngarangda seperti etalah di jero kubur teh bakal aya pertanyaan munkar nakir ulah sieun sebab nu ngajawab lain urang nu ngajawab amal ibadah urang cak amal urang tenang ngaji engke aya munkar nakir malaikat bakal nanya geus mangaji mah sare bae kula nu ngajawab kan ngeunah ngaji ge ngaji ieu ngaji beli tukang kamang haji mah beda haji pendi sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir bakal nanya pertanyaanana sulit luar biasa bongan mang haji di dunia na luca lecet teh ibadah bener ge ibadah tapi teu pati bener ibadah itu tanggung jawab ieu mah los kumaha mang haji bae ayo sia dikitu eta kunaon ka kuluhum bukunya anak seperti etalah ya Allah ya salamet urang bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir salametlah selanjutnya
cilaka orang tuh bisa ngajawab malaikat montar ngakit cilaka selanjutnya loba proses-proses hisab anu bakal ku urang dilaksanakan. Masya Allah. Nah ujung-ujungna mah kan ke surga jeung neraka ujung-ujungna terakhir. Baheula teh di Bagdad aya hiji lalaki boga pamajikan kemudian boga anak 3. Eta lalaki teh usaha mah usaha tapi ku Gusti Allah dikersakeun teu maju-maju. Manehanana kulimah kuli tetapi gajihna teh ieu teu nyukupan kana kahirupan keluargana. Usaha naon bae ternyata orenganan teu nyukupan nyana ngobrol jeung pamajikanana. Aduh ieu urang dibere susah amat Gusti. Cek pamajikanana heueuh nya deuleu batur mah geus hararebat kok urang susah amat. Tidinya terus kunyana dilakonan susah kadang isuk-isuk bisa dahar sore-sore mah henteu. Kadang-kadang sore bisa dahar jang isukan mah henteu. Susah anu luar biasa. Dilakonan hirup susah ku keluarga tersebut mang bulan-bulan bahkan aya taunna. Lain teu usaha tetapi Allah ngersakeun susah. Lain teu kuli tapi Allah ngersakeun susah. Hese lamun geus dikersakeun ku Gusti Allah susah. Nyana tengah penting ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb abdi geus ngalaksanakeun hirup sabaraha taun susah luar biasa. Tatangga sekitarna maka deuleuna jala lembar. Kemudian babaturan abdi jala lembar, abdi anak geus 3 pamajikan ieu ngarasa susah sulit nyangakeun sadaya-daya Gusti ulah dibere susah-susah teh Gusti. Dikabul dalam rangka ngadoa sapeting 2 peting 3 peting patuh datang ka 7 peting nyana ngadoa Allah mere inten mutiara plak 2 leungeun ka tuhu hiji leungeun ka enca hiji. Waduh cak-cak aya pohara ya. Aduh datang ka ibah seserian naon ka seserian ieu boga naon emang tah mutiara hiji nanti mana kan ngadoa ka Gusti Allah diijabah ku Gusti Allah pamajikanana langsung seserian berarti urang kuari mah ti mimiti isukan meureun urang lain jelema susah deui ka geus pokona mah jual isukan naon kahayang imah kendaraan dan lain sebagainya geus urang mah kuari geus nang ti Allah ieu muhun atuh langsung isukna dibawa ku pamajikanana ke pasar. Eueuh nu daekeun nebak ku mahal-mahalna. Ieu mah inten mutiara teh buatan mana? Ditimbang teh sakitu poharana. Hese atuh ieu mah meulina. Tukang emas nu ieu geus teu kabeulieun, tukang mutiara ieu teu kabeulieun, tukang mutiara ieu teu kabeulieun. Ayalah tukang mutiara nu hiji. Lamun dek dijual mah ulah hijian semplekeun bae cek cenah. Sebab mahal jasa ieu mah moal kaduitan. Bebeja deui nya ka salakina. Kakak seperti eta cenah tah mutiara. Geus kumaha isuk bae, jadi beuk sore. Kunaon ai peuting manehanana ngimpi kiamat. Barang ngimpi kiamat langsung ka sorga. Barang lalakon ka sorga aya 2 bangunan imah. Waduh bagus. Kan lamun urang nyaritakeun eta imah bagus tuh. Bagus biasa bae. Tapi lamun itu imah bagus tuh. Wah, kamu bagus, rada bagusan berarti. Tapi lamun imah nu itu, tambah budak bagus jasa. Berarti geus hebat kan? Pas ka awewe be, itu awewe geulis tuh. Geulis biasa bae. Tapi lamun itu tuh, itu bapak tuh mantap tuh geulis jasa tah mah. Nah, eta geulis jasa berarti. Lamun itu tuh, eta mah geulis. Tah geus pohara geus berarti. Geus pohara tah mah geus aji pendi barang neuleuh ge kadinya langsung ngaguling we geplak. Langsung kasurupan. Berarti kan gelis jasa. Iya makan di sorga. Ya Allah ya Rabb. Begitu datang ke sorga, dulu 2 bangunan sakitu hebatna. Nanya ka malaikat. Malaikat aya teh naon? Woi istana. Menang teh kula kadinya. Menang sok.
di dulu istana jang saya sebenarnya cak malaikat jang anjeun jeung keluarga anjeun jang saha jang anjeun geus disadiakeun ku Gusti Allah ya Allah coba-coba gue ke hareup ka jero pas datang ka jero kentengna dua caknya malaikat ieu bangunan nu sakieu hebat kok bocor masa sih di surga anu bocor kieu cek malaikat teh bongan ente ngadoa ka Gusti Allah dicokot dua kenteng dibuktikan mutiara lamun teh mah maneh tahan dina kasusahan henteu ngadoa atuh moal bocor ta ieu teh dicokot tina kenteng dibuktikan mutiara terserah eta tah mah lamun deuk ditambal dibalikeun teh mutiara lamun teh mah ku ente dijual teh mutiara pake sesenangan di dunia atuh ente ka surga bocor hudangnya nah cak jalan teh aing boga istana mah nya di surga bocor emang di talaga mah heuh bae bala bocor aja di surga kujana di duluan batakna tina inten yakut masyaallah jendela-jendelana jeung lawangna tina emas nu lain emas model di dunia ya Allah ya Rabbi terus sekitar kunyana di deulehan ieu mah pohara amat bangunan je eueuh di dunia mal aya teh mah bangunan surga nyada bebe jaka pemajikanana neng kakak tadi ngimpi naon kak ngimpi kiamat aju ka sorga di sorga geus disadiakeun imah urang aduh hese nyaritakeunana ngan bocor neng masa bocor di sorga mah eta kentegna eueuh dua ku kakak ditanyakeun ka malaikat kok eta bisa bocor gitu gara-gara kakak ngadoa ka Gusti dicokotlah dua kenteng dibuktikan mutiara tah nuku neng dijual teh eta teh kenteng sorga nu dibodip ku Gusti Allah jadi mutiara terserah ka neng tah lamun teh mah atuh deuk dijual bae pake sesenangan kurang nyeun imah kendaraan jeung dahar segala rupa meureun ke urang di sorga boga istana bocor lamun teh mah atuh deuk dibalikeun deui berarti urang tahan moal kebal di dunia ieu jan nu sugih pae nu susah mah komo atuh dari kuatan neng cek nanti kena aya kos kitu carana malah mending balikeun deui bae ka ditu ka kajian urang jeung moal kebal hirup di alam dunia urang kuari umur teh meureunan geus aya 35 lamun datang ka 70 30 lah tahan kula malah kajian asal di sorga bae masyaallah eta lamun urang boga pamajikan diajak musyawarah kasusahan hajeun mah iya kering sorga dunia teh mah eta pan lain kitu pamajikan urang Cikupa mah hei Cikupa mah lain kitu ka tadi bangunna teh usaha-usaha ngojek ka gojek pan kakak mah tuh bisa ngojek jabagan ngaji emangna seubeuh kumakan ngaji wah ieu pamajikan Cikupa blon ya barang di deuleu KTP na urang talaga aja beres lah ieu mah awewe kugilain di Baghdad akhirna kumaha cek pamajikan anaka tahan kasusah kula mah asal di sorga engke bikin deui ka kakana doa deui ka Gusti Allah doa deui ya Allah ya Rabb abdi bere umpian ku Gusti daripada engke abdi ka sorga haju kurang sempurna bangunan nyanggakeun sadaya-daya cokot deui Gusti harita kene dicokot teh bebe jaka pamajikan geus urang mah mending hirup susah di alam dunia tapi tentrem ibadah ka Gusti Allah janu sugih paeh nu gagah paeh raja paeh RT paeh komo urang geus urang nyanggakeun urang ari ibadah bae lah ka Gusti Allah nemah jasa tah pamajikan resep tah urang boga pamajikan kos kitu tah nanya ka salakina Kak bangun capeun amat di mana Kak usaha lah ka janu aya ge moal kadahar geus usaha ulah terlalu hantem-hanteman teuing asal aya jang dahar bae ka urang are ibadah ka Gusti Allah tiis perasaan hate perasaan tiis enak henteu kana hate salakina ge ji bener oh aing teu salah milih ya kasia eta ka si mana usaha bangun kesangan gitu aju untung wallahu alam untung teu nama itu bener ka usahana ai can untung lah balik atuh teh ai ka dieu kudu mawa duit tinggal salakina bae hak isi pamajikan jelema teh jurig sih tah
talaga tapi lain talaga dia telaga seberang kan itu nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nusugi nu gagah pejabat abri TNI kiai ustad santri masyarakat lalaki awewe artis masyarakat biasa ujung-ujung nama maut perhitungkan ku urang diri urang ketika maut geus puguh kiai mah maut loba amal na maca Quran sholawat zikir geus puguh ustad mah paeh teh maca Quran sholawat zikir sholat geus puguh santri mah maut ketika abuya anakna maut di bejaan careurik pan ka bebuya putra maut udah tabrakan masalah kok tenangan amat jih atuh anak aing mah paeh geus talar Quran ai sia cak nu ceurik teh heueuh oge nya atuh jih atuh santri mah keur ngaji sholat ustad gitu kene polisi tah jeung abri nu kudu mikir ge ye mun pae aing kumaha ieu nah geus kaloda polisi pedagang nu ngabohong bae tolol ye tah pikir tah kiai ge anu teu bener mah ngiaina bolak-balik ke pendopo bae ieu sarua siksaeun Allah jih pikir kurang ketika orang maut kiai geus puguh maca Quran sholawat santri ustad ustazah gitu kene anu ngaladen ka salaki geus boga bekal dagang anu jujur jelas geus boga bekal anu ieu kabeulem syahid geus teu kudu dipermasalahkeun deui beak dosana ku kabeulem bae sing yakin jeung sing percaya perang tepel selesai dosa geus teu dideuleu ku Gusti Allah lantaran naon luhur ngaluhurkeun agama Allah selesai kiai anu beneran kiaina isuk ngaji sore enggeus sanajan bede dosana teu dideuleu ku Gusti Allah deuleu perjuanganan ai sih pae perjuangan naon dagang karung ngabohong bae meuli anu asli dioplos nah yuk geura da kumaha deui salat inget ka karung bae ayo da kumaha ayo naon bawaeun ka kuburan ye lamun kukula jeung kurang teu didoakeun mah wallahu alam bisawab ngan tetep urang doakeun mudah-mudahan nyana panjang umur atuh didoakeun kitu ge we pendek bae nah mah keur carita teu saha renungkeun ku urang ulah wakanana mun aing isuk paeh sakitu bae mun aing isuk paeh nu gabaturan aing saha anak di luhur pamajikan di luhur anak di luhur salaki di luhur amal urang sebuah renungan urang dibere sugih syukuri kasugihan urang dibere susah nemah ku kasusahan kabeh menang pamere Allah mun tadi dongeng jelema susah kajeun tahan susah pal kebel bakal ke akhirat sebab karena naon Kangjeng Nabi lalampahan ka sorga begitu datang ka sorga Masya Allah ajib cik Kangjeng Nabi anna aktsara ahliha fuqara'u sanyanyana pangloba-lobana penduduk surga jelema-jelema nu sararusah palalakir sebab naon dek dihisab naon hisabeuna anak kok santri misalnya ayeuna dihisab teh ditanya santri naon boga sia itu bogana naon sugan sendal ge cepit sebelah lain naon kula mah teu bogana samping ge ieu menang pamere cek jana teh oh sebenarnya teu bogana naon kula mah kadang-kadang kula mah dahar ge milu ka babaturan kula milu ka kula pamilu-milu bae aya biasa ayo makrak batur elos ayo sasawan naon mah buah kiai di orang kukula masalah hisabeun santri mah cek malaikat langsung surga hisabeun nek naon nu dihisab atuh santri gawenangan ngaji salat harta teu boganya barang si ieu pae nah nang di mana sia ta mobil truk nu beureum hayu sia aya eta kijang LGX nang di mana sia bener henteu transaksina sia aya malaikat rantai
seperti etalah sing hade jeung sing hade. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula ditungguan di ditu meureun nya geus nyeleuk deui ye dulur mangkaning tayeu mah dicukupkeun sakieu sebuah renungan yang urang nu geus puguh marawat cara ieu jelas, kiai maot jelas, mujahid fisabilillah Palestina Suriah Yaman jelas, urang anu can jelas sing hade mulai ayeuna tingkatkeun kecintaan urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah. Kesel saeutik mah salat paksakeun sebab nu bakal ditanya jasa pangheulana salat. Nempel amal-amal nu lain di salat. Ketika urang teu salat atawa teu bagus salatna teu nempel amal-amal nu lain. Bisi deuk memperbaiki salat teu kudu ka Cilongok di dieu aya Ki Komar aya Ki Holil aya nu darareukeut bae geus coba belajar salat ti mimiti wuduna datang ka salatna abeh jang pibatureun urang di jero kubur sakitu bae ala kadar boe joh ti simkuring urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.